anu ngahasilkeun pinuh kitu sabaraha wengi teh? Ieu teh abi teh nyimpenna ti tabu opat. Tabu opat sonten Sore. kamari Muhun kamari. di candakna enjing-enjing. Ya anjing ayeuna. Geus lila kuring hirup teh nyorangan. Halo. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi-wargi Golodog Sunda. Tangtosna anu aya di bumi sewang-sewangan atanapi wargi-wargi saluruh Indonesia. Kaleresan ieu teh simkuring teh nuju aya di kawasan Garut. Tah, nu katawis pangiteun jalur aksesna teh nyaeta jalan Hatapak. Pokona mah urang nyukcruk kapalehan ditu saurna seueur pisan di ditu teh disebut teh para petani anu sok ngalak leuhang. Lahang gitu leuhang. Pokoknya mah anu langkung uningan emang kayak orang teruskeun kanu ahlina. Udara nggak segar pisan ya. Alah. Kaleresan. Sampurasun. Rampes. Kang sehat Kang. Alhamdulillah. Sareng sakang akang saya teh. Sareng Kang Andi. Kang Andi di katawis nama ieu teh nyanak naon alat naon ieu teh? Lodong. Lodong. Muhun. Kanggo diseundeut gitu. Sanes. Kanggo nyadap. Kanggo tah kawarasan wargi aya Kang Andi. Nah, kaleresan abdi teh sumpina kapalean dieu teh hoyong uninga cara nyadap teh sapertos kumaha sih? Bangga biasa. Gitu. Ayeuna bade ka mana ieu? Bade nyanak. Bade nyanak lahangna. Muhun. Dah kaleresan pisan atuh. Geus abdi ngiring. Mangga. Ayo atuh Kang. Ayo. Wah. Weh. Kang. Tapi kene teh. Mana? Ini tas tinggal tuh. Waduh, lagi. Ayo pokoknya mah urang ngala lahang. Asli dari Garut Selatan. Tapi kacana ada melahang. Heeh. Urang milarian lah daun raru. Daun daru teh naon? Anu kita. Jadi upami teh di raruan, Heeh. posisinya bakal asem. Si lahangna teh. Muhun. Har geuning. Raruna kita. Itu daun haru. Raru. Raru. Muhun. Sanes si raru sanes. Sanes Kang. Cuma daun raru. Jadi silahang teh teh jernih gitu, koneng lah. Har geuning tuh, janten uninga ya. Ya alami Kang, upami di sanes-sanes masih seueurna ngange anu di pasar. Raruna teh. Muhun. Memang terus disesuaikeun nya janten aya itu disebutna teh tangkal kaung ya Kang. Muhun tengah kaung. Aya tangkal kaung oge terus aya raruna oge. Aya tuh. Jadi Oh dilebetkeun. muhun, Cobi ka dieu. Tuh. Ciga ieu nya Kang sapertos koneng nya. ya. Jadi silahang teh herang. Koneng gitu. Janten wargi-wargi sadaya kauninga enak mah cara proses ngalalahang teh sapertos kumaha. Teu sagampil anu dibayangkeun geuning. Tempatna tebih. Oh, ana Kang naik. Ini Waduh. ngai kalur mah. Ajigana mah abi ninggal hungkul tidak Oh, ilmunya didinya. Yo wargi katawis Kang Andi ya nuju naik ka luhur. Lah abi mah hoyong naik cuman ninggal we di dieu. Tah ieu disebut teh naon nya teh buahna gitu. Kang cangkaleng seperti pamit lepat eta oge.
Karena balik turun ya. Tah, wargi si Kang Andi parantos turun ayeuna. Ieu nyanak non teh cai lahang. Aman Kang? Ini Kang, aman. Hoyong ninggal Cibi. Tuh. Cibi wargi ka dieu. Yo pami usum hujan kieu. Pami musim hujan mah sapertos kieu. Mohon seueur budah. Seur budahna. Mohon kayak gerak. Tapi budah ieu teh sae panginten nya? Budah ieu kan Mohon. kayak dibuang. Ieu budah ieu kayak dibuang. Dibuang. Tuh caina misalkan herang kieu. Heeh. Pami usum hujan kieu we. Pami halodo mah saya kan. Heeh. Sapertos ieu nya budah non teh pami urang misalkan ngagodog enog sareng mie biasana mah sok aya budah sapertos kieu. Tapi ieu teh naon deui saya. Kang itu lodong sa anu non teh ketinggianna 1 meter ieu teh anu ngasilkeun pinuh kieu teh sabaraha wengi teh? Ieu teh abi teh nyimpenna ti tabu opat. Tabu opat sonten Sore. kamari Mohon kamari. di candakna enjing-enjing. Ya anjing ayeuna. Ieu teh tiap dinten sapertos kieu Kang. Mohon. Wah hebat lah. Tah engke langkung uninganna panginten aya prosesna Kang atawa napi Aya bareng ngiring atuh. nyanyi atuh mending kene Oh, urang siap. tungtaskeun ya. Bawa aya kene ieu teh canakeun. Aya hiji deui itu. Aya deui. Aya. Wah berarti poe ayeuna mah nyanak 2 lolong. Mohon 2. Ayo atuh. Sekarang ada mohon ini. Naon teh tadi teh raru. Raru nya ieu raru. Raru. Kang nu di ditu engke. Mohon undi ditu. Siap Ayo. lah. Yuk siap mangga. Nu kieu mah henteu nu kieu mah. Moal nu kieu mah. Tah anu disadap teh kemang teh sapertos kieu Kang. Anu tiasa disadap teh. Mohon. Pamitos janten sangkaleng mah Tos janten sangkaleng mah. tiasa. Keluar, Kang itu tuh tiasa. Tiasa eta mah. Mohon. Moal keluar cai ya. Wah. Tapi pami tekunnya Heeh. atau insyaallah keluar caina Oh. sami eta ge. Gitu. Ayo nya. Siap sok mangga Kang. Kang Andi bade naik deui ya wargi. Iya, sanes teh hoyong. Gampil aya Kang Andi heula. Gampil naik kieu mah teh. Cepat oge ya. Aman? Aman. Tertangani. Hehe. Kaya proses anu kadua. Kedua ieu. Cobi ninggal masih sami jika anu tadi. Sami. Tuh. Oh. Janten masih prosesnya mah sami ya. Mohon. Tah, abdi langkung penasaran cara prosesna teh kanggo naon wae Kang? Iya kanggo ngadamel gula beureum. Kanggo ngadamel gula beureum. Oh. Salian ti gula beureum? Teu aya deui. Ieu iwal gula beureum. Emang gula beureum. Mohon. Baru dipasarkeun. Mohon dipasarkeun. Eta kanggo proses ngadamel gula beureum teh masih kunyalira. Punya lira. Di bumi ditu. Mohon di bumi. Wah, kieu carana mau oleh atuh. Balik ka itu. Nyekan tenan atuh. Siap. Ayo warga. Kang Andi. Kalah sedap. Bili berat ku abi canak hiji. Kan duaan. Iku banyak kieu. Mohon. Ieu sami. Moal murah kieu teh? Moal Kang. Moal mawur. Moal. Dijamin aman. Bade lahang bade. Oh, lahang. Aduh. Ieu rencangan ieu. Wah, geuning seueur yang gini. Mohon. Sami ieu saproduksi. Ieu teh satim. Mohon satim. Teh
Mang. Kak dia tuh sedap ya. Mari istirahat sedap ya. Oh, istirahat lah. Lumayan berat lagi nih kan. Aduh. Oke, Mas, monggo. Alah. Pinu, alhamdulillah, Mang. Akang iya pinuh. Ah, gening seueurannya. Seueur Kang di dieu mah. Ieu teh disebutna petani ieu atau napi naon? Petani aren. Petani aren. Mun, aren. Aya sabaraha jalmi totalna? Di dieu 3 abi Mamang, ieu sami sama Mamang. Mohon. Di gedong mana aya pun aki. Di gedung mana aya keneh pun aki. Mohon. Ieu teh saderek sadaya. Mohon sadaya. Waduh, luar biasa. Oke lah ngobrol di luar ah. Ya, siap. Ayo. Lanjut. Yup. Ah. Munggah dinten kieu Kang. Tapi sehat oke olahraga ya. Oke, Bang. Ayeuna urang proses. Halah. Gini. Lumayan oke capeknya ya. Tapi kan teh. Wah. Ini pergi. Wah, iya ya balai-balai ya. Ya, siap. Balai bambu. Istirahat dulu, Bang. Aduh, ini kan camplok ya. Halah. Lumayan ya sedikit kencet. Beres. Ieu nahan teu ku ieu ku naon teh ku ieu kitu maksudnya badag. Ayeuna. Heeh. Tuh ya. Biasanya. Biasa. Istirahat lah dia, yuk. Anu cainya. Cai. Akang baru nyobian lahangna. Anu tadi teh ya. Oh nya atuh kantenan. Akang dipegang kieu nya. Oh iya nanti. Ya, Heeh. cepeng eta. Ieu. Ada babi orang cuci kan. Sini ya. Ya tengok. Itu kayak nyaring ya. Mau yang nyaring. Tinggal kena gelas kan, Kang? Nah, iya saurna kantung di kana gelaskeun. Tinggal ngaleun. Janten lahang teh sapertos kieu proses ti awalna teh dugikeun ka langsung tiasa dikonsumsi. Orang dia mah amis tiis, Kang. Amis tiis, tapi itu langsung mau naon ya. Oh, Kang. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya nampur lah. Waduh, mantap. Mantap. Mantap pisan. Pergi. Nah, iya proses non teh disebut teh lahang. Tukang nyadap penyadapnya. Tah, Kang Andi teh janten petani lahang teh di tahun sabaraha teh? Abi neme, Kang, neme 3 tahun sang ayeuna. 3 tahunan. Oh, 3 tahun. Nah, bet janten petani kana lahang tah. Abi pertama kan ka proyeknya, Atau proyek. proyek terus proyek. Cuma hasilnya nya kitu keneh Kang. Tak abi istiar Kak pun akinya naros kan pun aki nyadap sami. Oh petani iya oke lahang oke. Mun eta tos lami abi naros-narosnya nyobian abi alhamdulillah dugi kaina abi masih keneh teras nyadap. Teras nyadapnya. Mohon. Jadi Tah. penghasilanna saalit oge Tina aya hasil gitu. tina nyadap ieu. Mohon. Tah kan. Satosna janten nu sebat gula beureum ieu sapertos ieu. Mohon. Ieu teh untuk pemasaran di kamanakeun tah?
di pami di kampung Cigarog dia nya di Garut Selatan gula beureum itu di Canaka Bandung ke Garut pasar kan cuma abi henteu langsung ke pasarna abi langsung ke Banar di dia pengepul Oh, pengepulna. Mun, pengepul Tiap dinten ka dieu. henteu paling seminggu sekali kan dina Seminggu sekali. ya seminggu sekali Tah, tina seminggu sekali akang tiasa ngaproduksi sabaraha gula tapi pami dinominalkeun sabaraha tah tina saminggon kinten-kinten. abi tena samingon kadang 50 kemari abi nuju salitnya kur kengeng 28 kilo 28 kilo. mohon Pami misalkan nuju saya mah 50 kilo. mohon Kengeng, 50. tina saminggon. Iya, tina samingon nih 50 50. Eta teh Kang aya bantosan tinu tinu sanes rekan atau tapi keluarga tapi kunyalira. kunyalira Tiap dinten. mohon tiap dengan Janten wargi angkat akang teh tabu opat sonten mohon terus di seperti cigah tadi nya juga tadi enjing. enjing jadi berangkat jam 4-nya santen terus digentos lodongna terus digentos turun deui tah di tayang di enjing jam 7 setengah 7 Berarti akang teh waktu itu teh anu kabuang oge nya. Daya. Soalnya kan angkat tabu opat teh nyandak deui anu Mohon. tos di ieu teh ya. mohon Ditanam teh merenya. mohon Baru euseuna kudu kosong. mohon Nah, janten proses anu disebat gula beureum teh memang teu gampil oge nya. Butuh prosesnya lumayan lami. Ayeuna satosna janten lahang digodog, dikeun ka kental. mohon Terus dilabatkeun kana cetakan. mohon silakan Iya. Oke, panginten harapan kapayun sapertos kumaha. Harapan anak ieu. Akang selaku petani naon teh? Petani aren gula aren gitu nya. hmm. Harapana manawi. mudah-mudahannya harapannya cing gula aren misalkan di pasaran hargana naik gitunya tak abi panginten di saku petani lah inti namanya Kang jadi semangat lah gitu dina Gitu. tani gula aren Ya, karena memang imah kebutuhan banget ya, kebutuhan pisan ya. mohon Gula mah senaon rupiah ge panginten kadang-kadang nganggo gula. mohon jadi kan lebetna ke pasar ke pabrik seperti pabrik dodol kan Garut dodol terus kecap Di ieu teh lebatna teh. upami ka lebetna ka pabrik upami ka pasar kan biasa perorangan lah di kilo gitu. Perorangan ya. Oh, dodol oge lebat ya gula beureum Lebet, teh. lebet Kecap oge. nya kecap Kecap paling dicari kecapnya gula aren kieu Oh. Sareng nih wargi naon teh gula aren hasil karya Mang Andi mah jadi Kang Andi ya. Janten tanpa aya campuran bahan anu sanes-sanes ya. daya Tah aya murni real. murni real Tina lahang disebatna. Janten teu aya bahan pengawet segala Daya. macam teu aya ya. daya Pokoknya orang buktoskeun karena ieu abdi ge nuju ngantosan prosesna mungkin janten gula nu sapertos katawis di payunan abdi. Gulana teh teu hideung memang sapertos kieu. mohon Aya naon disebutna teh itu koneng-koneng gitunya. mohon Kan aya Kang gula teh anu hideung nih kan eta naon gula naon? eta upami hideung mah kadang upami dina proses Heeh. penggolakan gitu kan Heeh. jadi Asak teuing. nya sakting tarik seuneu Kang Tarik teuing di sana. oh, jadi tutung hideung iya jadi konengna kan ngange raru nu tadi teh ya Kang Raru teh eta ngaruh Oh. pisan nya raru teh ya. Mohon. Raru daun teh ya Raru daun. Eta kagunaan raru eta memang kanggo lahang gua atau napi kanggo sanes-sanes? henteu Kang olahan cenah Lahang eta khusus eta mah. mohon Oke. Janten seueur ilmu nu baris dipetik. Oke, tadi ninggal teh abdi aya ini lodong teh ngangge dieu teh dibabaskeun gitu naon dah. mohon eta dipuput supaya si lahang teh henteu haseum ngabantu karena raru nu tadi teh ya jadi ngabantu teh Oh. jadi upami raru ngonengkeun lahang Ngonengkeun hajernikeun lahang. mohon Heeh. upami dipuput supaya henteu haseum teu haseum lahang jadi pas kuat begitu- Oh, kuat. nya kuat si lahang teh ayeuna etangkeun ku akang upami nyimpen jam tabu opatnya Heeh. sok sabaraha jam panginten dugikeun ka tabu 7 12 jam mana gitu nya nya. langkung 12 jamnya Langkung ya, langkung. tah eta kan si lahang otomatis dina lodong teh kan kedah Hmm. kuat Ya, iya. Berarti makanya tadi dipuput gitu dipuput eh, supaya kuat supaya kuat sareng teh hasim nya eta kuatna teu haseum jadi kena gulana kerang saya kieu upami teu dipuput mah gulana ge moal kieu jadi gulana bakal lembek gitu lembek. nya Ima memang non teh biasa oge nya. nya
Ya teh Kang kan tamu tadi teh uideuy nya teu nganggo bahan pengawet. Ieu kakiatanna pami disimpen misalkan abdi teh ngageuleuk yeuh 10 kilo. Mohon. Terus kan otomatis mau asep langsung kan. Mohon. Tah, ieu langkung lami teh langkung saya teh napi ieu Langkung saya Kang. Langkung saya. Upami ngange bahan kimia inti nama obatnya, Ya. obat di pasar. Iya gula mah kuatin lami. Oh, mau- Paling 2 bulan ke 3 bulan ngacai lah Ngacai, mingguan. teh. Ngacainya jadi base lah gitu Base. barase. Iya na teh. eta mah nu nganggo bahan Nganggo- pengawet. Mohon bahan mohon. ieu Iya, campuran mohon. teh ya. Campuran. Upami manual kieu, manual inti nama ti alam lah itunya. Iya kiatin karena dalapan sasi. Kiat. Kiat Eish. asal di unun kita. Nah, Oh. walaupun itu nu di obatnya di unun kita tapi tetap Tetep ngucur. ngucur. Oh gitu. Tah, janten kanggo perbandingan oge kanggo wargi-wargi sadaya. Nyaten urang ngagaleun naon teh bahan bakunya. Entong anu lepat lah pada dasar nama. Tak ieu real asli ku abdi pribadi dibuktoskeun manginten ti kawit nyenakna ka handap tadi nyenak lahangna bikin kana diproses langsung. Terus tadi lahang lagi memang raosnya Raos. ternyata aya menawi teh kitu digolakeun heula baru tiasa ternyata henteu nya. Henteu. Paling nggunakeun disaring hungkul. Nya disaring supaya disaring teh inti nama henteu kacanak budahna gitu. Wargi tos kacium seungitna ieu pamit telepas saurna teh tos janten peut. Peut ieu tiasa dileuweut oge nya. Biasa. Amis panginten. Amis, barenya bian. Ah entah. Kayak gulana lah. Iya ayeuna ti satos peut kieu kana dikucurkeun kana adonan sabaraha lami deui? Paling kena 15 menitan. Janten salit ya Kang ya. Mohon. Jadi meotan. Meotan kawita tadi mah pinuh pisan. 2 lodong ternyata janten sakieu tuh wargi. Prosesna memang mahal. Salaresna mah proses anu mahal ya. Supaya merata Kang. Supaya pungkur. Pengker. Garing nah itu. Jadi semakin digues kita kan semakin pungkur. Pengker. Aduh. Nu katawis panginten warga-warga sadaya. Tanpa aya campuran naon, ieu asli real. Gula tina kawung teh. Fungsina tadi nganggo muncang naon Kang eta? Eta supaya kolot. Supaya kolot ieu gulana. Gulana supaya kolot. Oh. Memang nu katawis panginten wargi alatna masih kena ngagunakeun nyaeta alat tradisional. Tah, ieu cetakanana ini sami tina awi. Awina kalebetna awi naon ieu? Mana? Ieu teh. Eta awi teman. Awi temen. Awi rencang. Aduh, tah mulai garing ya? Memang cepat oke nya untuk mengentalna teh ya. Teu panas kan? Itu pemikiran pokoknya. Panas ya. Panas. Jadi sini tuh sekali. Giga kolak keluarga. Nah, akhirnya kantun proses pencetakan. Tep ini. Oh dipasang ya. Ieu tiasa ukuran tiasa sami kieu nya Kang ya. Ukur-ukur di iya kan di sarwakeun.
Ieu nu pendekna kanggo naon ieu? Tah sami asal mah ngangge eta abdi teh. Ngawitan teh. Ieu teh. Jadi ieu teh banding 2 tuh. Oh. Jadi di tamihan deui gitu. Mohon. Karena proses pencetakanna wargi ka dieu. Iya supaya leueur. Heeh. Itu kita dibersihan teh janten naon tadi teh? Mana kukurun. Kukurud. Nah, memang kukurud rawas pisan wargi. Ya. Padahal kanapna mah moy. Atus Kang? Atas Tah enak kantun di kamana kan? diceplokan. Ka dieu ceplokeun, proses nyeplokeunana. Cantik pisan Ieu teh memang langsung coplok atau napi cara nu sanes deui, Bang? Itu ceplok langsung. Tapi asal di cabak kita. Iya kan nes waktu nu ceplok tuh. Heeh. Ieu tah mun ieu bege. Tacan berarti. Anu ieu guys, cobian ku akan ceplok. Anu atas nu ieu. Mohon Oke, wargi orang cobian cara nyoplokna teh tarik kungkoy teh. di puter. Oke, siap. Puter tarik. Gampil oge nya. Ya. Atus ye. Ngepage teh nya. Kana Oke, kana deui. kurang balikeun. Teh. Oh, teh sari bolak-balik oge nya. Tah, ieu gampil. Iya. Ya atus ye. Tas. Sengitna Kang ye. Sing tah ieu disebat temple di dieu. Di dieu teh temple. Nah, bat disebut temple. Kan alit. Beda alit, janten mau teh sakaica oge. Moal. Kanggo di bumi benernya. Mohon. Irang cobian nih nu dihanapna. Kieu pisan. Padahal ieu kan asli gula. Tia campuran naon tapi kami tayeu nang cobian ieu. Mantul. Tinggal cantik tuh. Nah, ini kukurud. Itu kukurudan tadi teh ya. Kurang kena piringkeun. Janten kukurudan teh dikana piringkeun, teras diopi sareng cain teh, tehna teh panas. Aduh, nikmat pisan. Janten nu tadi tikawit 2 lahang teh. Mung jantenna 1 2 3 4 5 genep 7 8 gandu. Iya kitu-kitu 8 gandu ki sabaraha kilo Kang? 1,5 kilo. 1,5 kilo. Kilo setengah ya. Sakali produksi tina 2 lahang mung 1,5 kilo. Nah, Tuh. kurud. Sareng ieu teh templena tah. Ieu mah tiasa di Makan. Dileuit ya. Cinteh teh ya. Mohon, sareng cinteh teh. Ubar kacapenya. Nah, eta kan. Ubar capek produksi gula disebutna tadi tiasa nu disebutna teh nyata ngaleueut kukurud sareng tetemple. Mohon.